Pamirsa sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Rahma dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadengkeun sabaraha warta anu parantos disiapkeun ku redaksi warta. Anu kahiji nyaeta tragedi Kanjuruhan. Kajadian karusuhan di Stadion Kanjuruhan ngabalukarkeun maotna 125 urang di Kota Malang. Liga Sepak Bola Indonesia ngaduakeun pertandingan antara Arema jeung Persebaya Sabtu kaping 1 sasi 10 tahun 2022. Ratusan warga datang ke Stadion Kanjuruhan malam Minggu pikeun ngadoa jeung ngeuyangan para korban anu maot. Aranjeunna hurungkeun lilin sare ngaduakeun maotna 125 urang dina kejadian eta. Rupikeun sakitu warta anu parantos didugikeun ku simkuring kapayunan pamirsa sadayana muji ieu warta janten manpaat kanggo pamirsa sadayana. Wilujeng tepang deui dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.